WhatsApp men. Naon sih ngomong naon sih. Itu jelas anjir memang. Nah, jadi orang balik deh di Jampang Kratos. Orang di dia mau ngajieun film sketsa komedinya, tapi arek ngajieun kumaha sih semuanya? Semacam Cara mengartikan kata-kata. Cewek kan rumitnya gawe mah. Enggak serumit yang dibayangkan. Gawe mah rumit, pabelit kos bulu. Jelek. Pokoknya nama yuk, cos langsung lah. Tang loba ka ditu ka dieu. Pertawekan. lamun awewe ngomong Cie. berarti eta awewe cemburu. Lamun awewe ngomong Tenan naon? berarti awewe eta resepeun. Lamun awewe ngomong Terserah. berarti aya nu dipikah hayang ku maneh. Lamun awewe ngomong Nya geus we. berarti manehna kecewa. Lamun awewe ngomong Urang jadi baturan. artina maneh goreng patut jeung kurang beurhang. Pik kurang beunghar. Lamun awewe ngomong Keur di mana? artina maneh kudu ngajemput ayeuna. Bah, lamun awewe ngomong Eta biang we saha? artina maneh ulah ngabungi di awewe eta. Lamun awewe ngomong, Tuh. Saya pisan ibaratna. berarti eta kode hayang dipangmelikeun ayeuna. Lamun awewe ngomong artina bieu maneh putai. Lamun awewe ngomong, Uyos tekuna naon? Diri aa nuju sibuk. artina kudu langsung bergegas terus diteang. Namun lalaki ngomong. Sayang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Artinya Raja Buaya kena gombal. Lamun awewe ngomong, Iya song yang nonton naon. artina manehna keur hayang bakso, mie ayam, martabak, cimol, goreng sampe, bola futsal, lapang futsal, gerobak, tukang jual sate, eta kabeh keur hayang. Lamun awewe ngomong Sayang, aku misalkan roti. artina maneh kudu siap meuli softtek ka warung dumpal. Lamun awewe ngomong, Si mama naroskeun. eta artina geus teu sabar hayang geura dikawin. Namun laki ngomong. Udah orang ge pasti tanggung jawab atuh. Emangna orang laki-laki naon? Artina lalaki eta geus ngerendahan rana. Namun lalaki ngomong. Sayang, dompet ketinggalan. Artina hayang dipangmayarkeun. Lamun lalaki eta ngomong, Kita berjuang dari mana? berarti lalaki eta penganggur. Lamun lalaki ngomong, Oh, yang orang akan terkenal mamihnya ke pasar. berarti lalaki eta keur mabar.
Yuk, Ya, Bro. Nyanyi Wadah, aja kan, cacingna tempat badan. Wah, ini lo badak. bener. Lamun awewe ngomong, Kosan sepi a. berarti maneh kudu langsung init soalnya awewe tak kersa. Lamun awewe ngomong. Ya, neng telat. Hah? Telat. Kan orang teh cenah naon? Teu naonan teu. Mana saha? Ya aing saha?